Wilujeng tepang deui palawargi carita ti lembur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Carita si lembur nuju aya di Bapak Anwarnya Pak. Mohon. Di desa naon itu Pak? Desa Petir Hilir. Desa Petir Hilir. Dusun Pasir Kadu. Dusun Pasir Kadu. Salah sawios peternak jangkrik palawargi. Tah iya painten Bapak Anwar. Simkuring bade cumarios sareng Bapak Anwar ya tentang dunia perjangkrikan. Tah iya palawargi kagungan Pak Anwar jangkrikna. Tos ararageung tuh kantun di atau siap diical palawargi carita ti lembur. Tong hilap dukunganna like, subscribe, sareng share palawargi carita ti lembur. Janten Bapak teh tos laminya kana jangkrik teh. Lame mau ngeliren heula ya hari ayeuna mah nembe 3 tahunan. Ayeuna nembe 3 tahun. Sadacan ieu teh Bapak teh liren sabaraha tahun? 15 tahun. 15 tahun. Terus janten mediana teh kararas sareng lawan anu basih gitu. Mohon. Upami ayeuna teh aya lawan basih, jangkrik kumaha eta, Pak? Da ku tangkacau di Bagedor, di Pasian, sagangeung kieu ya. Tetekan. Oh ngari tangkacau mah da langki. Langki berarti anu gambil baik ku lawan basih. Mohon. Ku lalamakanna supados naon eta teh? Lan Supados naon di lawanan basih teh eta? Eta teh pan ngararotna tina lamak basih ngagulung. Kana lamak basih mah ngagulung. Minumna teh si jangkrik teh tina lamak basihnya. Mohon dari upami nyemprotan karas mah kada sajam sakali. Abdi genan kapungkur mah sok ku disemprotan karasna sajam sakali ka angin-angin hungkul ge garing. Laras Pak. Dina kararas mah. Tapi kararas mah da di daerah dia daerah Bapak seueurnya. Seueur kararas mah wah kemana-mana lagi. Kanton Kersana. Janten anu 13 ieu teh tiasa muter setiap harina aya tiasa aya we kanggo icalin gitu. Mung teu seueur wungkul dan teu disakalikeun ari abdi mah ngarahna ngarah muter. Mohon. Laras. Gitu jadi aya wae. Sadinten-dinten teh. Janten bibit jangkrik teh panganten tina telurnya Pak. Mohon. Tina telur. Bapak ngagaleuna ti mana eta telurna teh? Tulung Agung. Di Tulung Agung. Berarti dengan cara COD-nya Pak. Mohon. Laras di Tulung Agung. Per kilona teh awis pengennya. Ayeuna teh mong 25 rada sedang da upami keur awis mah dugi ka 400 sakilo teh. Jangan selain jangkrik teh kana naon oge Bapak ngageungkeun teh kana model pakan-pakan burung teh naon we? Hileud naon teh soal Bapak teh itu? Hongkong. Ieu mah Jerman ieu mah. Oh Jerman. Bapak gen kana hileud Jerman. Mohon. Ieu deui. Atau sabaraha sasi kan hileud Jerman Pak? Aya sataun mah. Oh sataun. Kana hileud Jerman teh. Tapi saminya konsumen teh kadinya gitu ka peternak burung gitu. Mohon ikan ka bandar ari hileud mah. Canakan ku bandar dilebatkeun ka bakul manuk. Ditampi ku bandar teh sabaraha Pak hileud teh? Duh ka eta teh ari bakul mah mung abi mah ari bandar mah 40. Terus duka diical sabaraha perbandinganna jangkrik sareng hileud mending keneh mana saur Bapak? Enggalna ieu mah. Oh enggalna enggal jangkrik rada mending jangkrik. Iya. Mung ari hileud aya wae ka ieu ning teu kedah ngalakararas. Ngagaleus sakarunggenan taira gajina awet. Laras. Hari jangkrik mah kedah teras ngalahan kararas ngapluk. Hileud Jerman ieu palawar gitu. Mohon gitu Pak, hatur nuhun pisan panginten parantos kerasa cumarios ya sareng simkuring. Mudah-mudahan usaha Bapak sing sukses. Amin. Maju ya Pak nya. Gitu.